Teh meser naon? Meser seblak tapi bawa endog nyalira ti bumi tiasa teu bisa barudak. Sok mana dia ke endogna urang jieunkeun. Teh seblak na hoyong cing lada terus hoyong pake gula jeung kecap. Siap. Tah kalian tim mana guys? Tim nyeblak nu pake kecap atau tim nyeblak nu pake kecap jeung gula? Tawa ciga si aku tim nyeblak anu teu resep pake kecap komo deui pake gula. Menurut si aku masuk aneh nya guys lamun seblak make kecap komo deui pake gula. Lain seblak nu aneh tapi rasana nu aneh. Jadi menurut si aku mah lamun seblak pake kecap komo dipake gula teh asa jadi lain seblak. Jadi si aroma cikurna teh sok eueuh nih guys. Tapi sok aya deui nu leuwih aneh. Jajan seblak teh sok aya nu hayang pake saos, aya deui nu sok hayang pake cuka. Tapi balik deui ke selera masing-masing. Soalna beda orang pasti beda selera. Tah ieu teh caritana nu jajan seblak teh aya duaan. Nu saurang mah seblakna teh make endog terus make kecap jeung gula. Ari nu saurang deui mah cenah hayang make sambelna ku sorangan. Rupa-rupa nya eta kahayang pelanggan, tapi teu naon nya soalna jadi tukang warung mah kudu nurutkeun kumaha kahayangna pembeli. Kan sok aya paribahasana cenah pembeli mah adalah raja. Jadi si aku masuk nuturkeun we kumaha kahayangna pelanggan.